baraya tuh kamari ngupat ayeuna ulen. Di dieu mah upami lebaran teh wajib baraya kupat sareng ulen. Tah ieu teh si ulen teh beres digoreng teh dicocol kana semur daging bade daging naon we eta mah. Terus baraya ayeuna urang tingali itu semurna yuk. Tuh, tinggal baraya. Aduh, hayu orang nyocol. Daerah Sukabumi kieu nya sok nyararocol. Daerah mana deui anu sok nyocol ulen? Cobi komen, kolom komentar.